Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu teh jalma nu alus wadahna. Keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun kana hate anu kotor. Bodoh wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleuk. Harta oge moal nyampeurkeun ka jalma nu sangsara bari hatena kotor. Keur mah hirup sangsara karna mah tudang-tuding ka batur. Batur beunghar disebut nyeki. Batur beunghar majarkeun nuyul, batur maju hirup majarkeun dudukun. Ieu teh kotor hate maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu sangsara nu kotor hatena. Sangsara wae ngahina batur komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Well. Jadi kuncina adalah hate. Pangaosan ieu alus acan can disebut alus. Pangaosan mah kabeh ge bisa. Pangaosan alus bareng atuh jeung hate nu alus maka bubar pangajian bakal katempo akhlak nu alus. Maka sumberna adalah hate. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor teu saeutik kajadian geus maca Quran asa aing pangquranan. Salat alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo tawado hirupna. Salat alus hate kotor teu saeutik kajadian melak cangkeng dina kelek asa aing bang salatna. Naon sumber ibadah ditarima ku Allah gumantung eusi hate. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.